Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun tepang deui di channel Berkah Segara. Mangga satos carios kamari pedang wasiat urang lajengkeun ku carios tangkorak hideung atanapi jawara ti kuburan. Wilujeng ngabandungan tug dugikeun karengsena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lujeng ditepang dongeng kini para pambiarsan sareng acara carita anu dina judul carita Jawara di Kuburan anu kiwari kumang didi baris disungsi bagian anu ka-60 hiji. Sagumaha nu kantos dipaluruh naskah sarita jida bagian anu ka-60 hancapoe kamari. Pedaran Mang Dedi kepegatuanci dina mangsana medarkin kaayaan alam ti peuting di hiji piluweungan. Khususna di hiji saung anu jauh kaditu jauh kadieu nyatana di saungna atanapi di bumina Aki Sujiwa. Sedengkeun harita Aki Sujiwa kasemahan ku Mama Sutara kalih dua muridna nyatana Radia jeung Sincang karunya. Malah harita lumangsung ngobrol tina ngeunaan kaayaan Aki Sujiwa. Tangtos para kaum dangu hoyong uninga saha atuh Aki Sujiwa nu sararesna tah langkung paos mah mangga urang sami-sami bandungan ku sadayana. Kaayaan alam ti peuting di tengah-tengah piluweungan. Jangkrik reang di tema sora-sora sasatuan anu sok ilahar di sadati peuting. Breh di hiji saung di tengah alas alias tengah liweung. Leutik-leutik namah eta imahan teh. Tapi di jerona mah nya lumayan rada lega oge. Adi nge harita tinggereneng horeng si mana horeng. Aki Sujiwa selaku pribumi yang hareupan tilu semahna. Nyatana Mama Sutara jeung dua muridna nu katalah Radia katu Cincang. Biasa we keur ngobrol. Malah keur kitu tepok Mama Sutara. Nyarios bari jeung neuteuk ka Aki Sujiwa pinuh ku rasa hormat. Sumohon sepuh. Mudah-mudahan bae naon rupi pidu ati sareda sepuh dikobul ku Maha Kawasa. Dan numut genarosan di sim abdi masang pamaksa dan abdi teh sanes niat jahat. Tah kumargi kitu mudah-mudahan we naon rupi kasauran sepuh teh sing kajantenan. Ya, bener kitu ujak. Guys, ayeuna mah gara-gara lason ada kayaknya. Sabab kantu ujak teh carape. Wan wayahna we sadarena oge ngagoler dina palumpuh. Sabab kaayaan dieu mah aki mah bacan sia kieu boga anggal-anggal acan jajauheun kasur. Sawi yosun ngagoler dina parupuh oge sakieu oge langkung sae pamisadang dibandingkeun ngagoler dina jukut mah punten atuh kesepuh direrepot kudu sim abdi Ya, jangan repot ujrak mah. Sabab aki jeung haja mapageun teh hidup-hidup di luar. Sangkan ujrak bisa sare kanayan tumanina. Sarita aman moal diganggu ku satoreueun. Sumo. Kayaknya mah gerasa dari kayaknya. Ya,
baki ke sarua geus dunuh ieu teh. Mangga sepusu atuh nuhun. Saur Mamak Sutara. Bari jeung neuteup ka Aki Sujiwa alias pribumi nu harita ngoloyong ka pangkengna. Teu lila pok si Radia ge ngomong ka Mama Sutara bari jeung melong bangun anu sieun. Mama, namuan naon monok di dieu. Abdi mah asa simsar blak hate jeung tinayak bulu punuh. Jeung benten rasaan Mama. Moal sare di kuburan kitu. Ulah sok lebatin omong si lain dia. Sok, gerah es kayaknya. Geus penting pat ieu teh. Urang teh perlu ngumpulkeun tanaga. Lantaran isukan urang teh kudu ngederdeui neangan manati bodas jeung Jang Banara. Sok, gerah es kayaknya. Kan hulang si lain. Cek Mamak Sutara ngegebes ka muridna nyatana ka si Radia bari jeung terus anjeunna ngagoredag dina palupu. Reup atuh peureum teu ngaromong deui. Ari si Encang jeung si Radia mah si direret. Jiga anu hoream sare di dinya teh. Talila pok atuh Radia ngomong lalaunan ka si Encang. Cang. Aduh kumaha urang eueuh. Aing mah hoream es di dieu teh. Sieun goreng kacongona. Sok geura bandungannya ku si lain isukan. Tangtu bakal aya anu teu beres yeuh. Duh. Kudu kumaha nya da aing mah tuh teu boga pitunuhun. Cek Radia bari jeung cudag cideu. Leungeun teu waleh ngusapan pundukna nu kakarating puring-puringkak. Marahan mah hate si Radia ting sareblak teu puguh. Pok si Encang atuh ngajawab sebunga harewos deui. Malah make jeung ditompokeun kana ceuli sagala. Ngarah kadengieun pisan si Radia merenang. Dengekeun si Radia mah geus. Ulang ngomong wae. Hees arinya. Sok bisi Mama Guru benu. Nah daek si lain dicarekan ku Mama Guru. Nya hoream atuh sanu daek carekan ku guru. Tapi dah es hoream di aing aduh. Request dari berapa peureum nyacang. Dia berjengat jentul nang ketur. Panon atuh teu oleh rada teret ngencangat juga aya nu deteangan. Saengkeun ari si Encang mah jepre teu ngomong deui, laka goledag ngagoler dina palupu. Reup atuh peureum berjeng kunyam-kunyam babataan sabisa-bisa. Naon we anu inget, pikeun nyingkahkeun pikiran-pikiran anu teu palaruguh. Jep kaayaan di juru imah Aki Sujiwa jadi simpe. Teu kadengen nanaon. Ngan ukur di luar we anu gandeng ku sora-sora sacatoan. Atuh puguh we pikeun si Radia mah beuki mata keung bae. Keur mah eukeur geus sieun ti tadina keneh. Kari-kari ayeuna pada ninggalkeun ku nu sarare. Sabab teu aya batur keur ngomong. Pok si Radia ngecuih sorangan nalaunan. Cek lainnya ningang di sia jeung sia we. Lantaran diparengkeun jadi jelema nu borangan. Mangkani Mama Guru jeung si Encang juga geus ti brahe esna. Si Aki mah komo da geus ditatadi ih. Kumaha lamun aya juri. Sieun temenan aing, sieun moal beunang diubaran. Ceuk si Radia bari jeung usapan pundukna. Ari panon rada teret ka sakuringeun eta imah. Malahan mah mun disidikeun hiji-hiji palang dada, bilik, umpak, palupuh jeung sajabana. Ti dituna mah hayang yakin pisan meureunana nah eta imah manusa atau hal lain. Kitu ceuk pamikiran si Radia dina mangsa harita. Lila-kulila si Radia teu kuateun ngajejentul sorangan. Lantaran kalah beuki keung bae. Akhirna mah goreda gigireun si Encang. Terus sirahna disusupkeun kana kelek si Encang. Susuruduk jiga budak nu hayang musuh ka indungna. Reup si Radia peureum. Tapi edas hate nyari teu bisa sare lantaran eueuh pitunduheun. Ciciptaan jadi kumalayan ka mana meuli. Malahan maras inget deui kana kajadian anu geus kaliwat. Parias teuing. Aing mah teu hayang dua kali papanggih jeung ririwa mata kukurayeun ka cibda bodas ku kuncuman ngablegedeg tanah celong hidung. Untung narang teh bodas.
Cek direntes hate si Radia berjeng terus ngaringku. Jep teu aya nanaon kadenge. Penting jempling teu aya pisan suara. Jikana satu leuweung oge marilu hees haritana. Kaayaan anu sopa kitu teh kalah matak nambahan ketir jeung keung. Komo pikeun sadar si Radia. Beukeulilah kaayaan alam peuting beuki jempling bae. Si Radia meulikeun ka nyusup-nyusup kana kalekna si Encang. Panon dipeureumkeun meulikeun kati papareket. Napas oge setengah ditahan. Ari dada tara atuh harita karasa eunat. Bila mah teu durung sare si Radia teh. Lantaran tadi tas capek pisan. Peuting kamarina oge kurang sare. Pauk si Radia ngomong sorangan dina jero pangimpian. Imah teh karosong wae. Jeung deui meuli sarua di potonganana teh. Lawangan hiji-hiji. Eueuh janela, eueuh golodog. Jajauheun anu nyicinganana, nakamarana jelemana. Palang siang lemur siluman teh kitu ieu. Sabab teu katempo aya nu lampang ih. Kudu kamana aing ngainit. Ceuk si Radia dina impianana bari jeung lelempangan. Leungeun digandungkeun bangun salse. Tapi hatena tajiwur teu puguh rasa. Malahan maca jantung ratu tutunggulan. Kesang tiis nyororok sakujurning awak. Sanggeus sadalila lelempanganana srog si Radia dina impian teh ka hiji patempatan. Didinya aya hiji wawangunan nu kacida pisan gedena. Rag atuh si Radia eureun heula leumpangna. Terus tempat tempok tengah ka jero eta wawangunan. Malah lila kaulila masih Radia asup ka jero. Terus hara teret nempuan isina. Bruh breh loba parabotan imah. Tapi sarua jeung anu sejen. Teu aya jalma saurang-urang acan. Atuh pok si Radia ada ngomong na impian teh. Aing mah. Nah imah teh eueuh nu regejeug. Nah kamarana nu gablegnanya meuli lalawong kieu. Apan parabot imahna loba tuh. Aya pago wah rek dibuka sia ku aing mah. Nah naon eusina ta pago? Aya kejo tawa moalnya. Cek si Radia dina impianana teh berjeng terus lempang launan ngadeukeutan pago atawa lumari. Telila oge geus tepi terus ku si Radia dibuka. Barang dibuka gulumrang aya anu sada meuning ngagulumrang mata griwas. Hot jeleng si Radia luncat ka tukang. Telila gulupuk atuh dina jero pago teh aya anu murag. Gorolong ka pelebas suku si Radia. Jeleng si Radia luncat bakat guriwas meureun gero si Radia ngagero parik pisan. Naon eta teh Allah? Bulu jelema meuni molotot matana. Ampun, eta kumisna ulang-ulangan juga nu ngagopayakeun. Tobat Gusti, ampun. Cek si Radia bari jeung geregeg dina impianna teh lumpat satakar tenaga. Tapi atuh rakyat gebug eta panto nutup ku sorangan. Sudah atuh si Radia neunggar panto. Gebruk si Radia teh rubuh. Sirahna karasa lieur urut deunggar panto kan sakitu kanalna. Halah, beda gitu. Tempat indung, ieu Radia tulungan mah. Uing diudag hulu jelema. Cek si Radia dina impian nabri usapan sirahna. Keur kitu gebeg si Radia ngarenjak berai panon beuntak. Kuraja aturan berjeng gigisi. Luak deuk tungas cenges. Nempoan keayaan dirinya. Siak awak si Radia karasana panas tiris. Purding bulu pundu karudang kabe. Pok si Radia ngomong sorangan. Aduh, cilaka ngimpi aing. Aduh, tapi naon sababna hulu aing bancunur, Nah, atas di mana aing atuh? Ampun, anger keneh wedding. Di dieu itu tadi ge. Tak bingung itu si Encang mah.
jeung si mama guru heesna teh meuni talibra bangun ngeunah jeung tumanina ngari aing beuteung bisa hees rajeun bisa hees ngimpi dudag hulu jelema mata gila teu geura beurang lah cek si Radia beri kuledag ngagoler deui atuh digigireun sincang reup anu dipeurem-peuremkeun deui tapi harita mah teu bisa sare pisan komo malahan mah korosak sada aya anu kokorosakan sanes kitu gebling aya sora anu lempang kadengena atra pisan atuh puriding bulu punuk si Radia teh maruringkat sakujur awakna ngagibrig huntu neroktok jigan kabulusan ari panon gancang ditungkup ku leungeun tapi ceuli loba dedengean telila atuh cungungung kadenge aya sora anjing anu babaung ti jauhna mimitina mah jika jauh tapi lila kulila jadi ngadeuketan sorana beuki ieu beuki tarik bae malahan mah teu cukup ku kitu terus disusul ku sora koreak nu tingkareak estuning mata keung jeung mata kukurayeun aduh Gusti nah bat loba-loba teuing duruwiksa ari di dieu loba dedengan nu teu parugu palangsian aya di sieun aing mah ampun cek si Radia Brijeng terus merungkut beungeutna ditungkupan ku dampalingeun jaba dipeuremkeun panonna teh pentisrikna ti paparaket tapi tetempoan mah basajina impian kelakah narembongan deui beuki jelas telila bre hulu nu gulutukan teh kacipta deui panon gular gelar kasih encang kumisna anu baplang teu utek-utekan jiga nu ngahaja nyeungsirikeun ka si Radia atuh awak si Radia ngagibrig bakat ku soak hatena geus teu puguh rasa bujur asa kokoplokan huntu neroktok menitrak-trek trok kawas anu kabulusan dina kaayaan kitu hiu aya angin ngagelebug tarik pisan sorana menikun kaseah ngaguruhan daruan sora dangdaunan nu katebak angin meniting korosak haur cucuk nu katebak angin tingalekot atuh puguh we si Radia teu beuki soak malahan mah aneh kabina-bina barang jeung datangna angin anak kalayang kepluk aya kalakai anu ragrag kana punuk si Radia terus ngagoler gigireun sirahna si Radia gurubug si Radia ngagurubug bakat kuruwat nanahaon anu adupak punuk aing teh aduh toasan aing mah ari kudu kieu wae salilana mah rupa-rupa wae kasieun kana hulu aing aya nu ragrag naon teh ampun Gusti cek si Radia ngeuceuwih ngomong sorangan kitu ge launan tapi tetep aya beungeutna mah ditungkupan telila kalayang kepluk aya di kalakai anu ragrag meneran pisan kana punukna si Radia jika dunga haja aya ngadoja kana borangan atuh mending ngagibrig awak si Radia teh tapi harita mah kapanasana teh geus gede pisan ahina brai beunta terus nempokan gigireun sirahna barang bretetela aya kalakai ngagoler lobana 2 lamar lang atuh si Radia teh ngahuleng lantaran kaget nu teu aya papadana ari sabab di jero imah bet aya kalakai sanggeus sadalila pok si Radia ngomong lalaunan aduh geus aneh di wae nah di imah aya kalakai apana langit imah teh sakitu rapetna waktu ditempo ku aing tapi na aing ngadadak bocor tapi lain bocor ku cai kalakai moncor kana suhunan cik dek dideuleu sia ku aing sugan we moal aya deui durig nah di dieu bet aya naon sebenarnya nya cik si Radia Brijeng terus tanggah lalaunan barang let aloh kembung si Radia ngarenjag satakar kebog sabab yakin anu tadina gelebeg anu dijieun tina bilik teh harita mah jadi robah nu katempo ku si Radia mangrupa dahan-dahan kiara nu kacida rembetna daunna gomplok menikanol leng si Radia ngahuleng manehna kacida pisan ngarasa bingungna lantaran keayaan dirinya ngadadak robah sanggeus sadalila re si Radia kegigir maksudna mah atuh hayang nempo kana pantu jeung bilih aduh gebeg deui si Radia ngagebeg
Sabab yakin nu tadina bilik jeung pantot teh harita marobah jadi akar kiara anu pajejet menikeun karembet kerep pisan. Atuh rei bulu punduk si Radia detin pridin puringkak. Lakat teh awak si Radia leuleus, manehna kacida kagetna. Tanaga ngadadak leungit tina awahing kusieun campur jeung heran. Allah. Nah, atuh bet jadi kieu. Horing aing teh hees dina hanapeun tangkal kiara. Aduh, itu akarna meuni pabolit. Paingan atuh paingan ka aing aya kalakaya anu ragrag. Horing aing teh lain di imah, tapi duh bet aya di hanapeun tangkal kai. Nah, ka mana ari si Aki? Masalah deui manehna teh jurig atawa ririwa. Ih, ampun Gusti, ampun. Cek si Radia berjena gibrig awakna. Ari panon matoleh rada teret empuan kayaan lebah dina. Ana disidik-sidik maka aya anana beuki jelas. Si Radia teh aya di handapeun tangkal kiara nu kacida pisan gedena. Akarna oge menikeun ka pajejeut sarta tinggal ringkel jiga orai. Kaayaan harita masih kene poek alam teh, tapi cahaya bulan masih kene bisa norobos kena sela-sela daunan. Si Radia bisa nempo kana kaayaan dirinya. Waduh, dasar kursial. Nah, bet kaparangkeun hees jeung kieu patut jeung deui bet mata heran. Nah, imah nu jadi kai atawa kai nu jadi imah ieu teh. Apan waktu kakara datang mah aing di dieu teh yakin pisan imah si aki-aki. Tapi na aing bet jadi tangkal kiara kibu. Wah, loba nu aneh jeleuweun imah yeuh. Aing teh kaduhung teu nurut kana cariosan mama guru. Da cacakan namun hees mah jigana moal manggi kejadian kieu yeuh. Asa diingat ari si Incang jeung guru aing di marana yeuh. Si Radia harta kene terus rara teret. Telila breh katempo di gigireun aya si Incang anu keur ngagoler bari jeung sare tibra. Sirahna nyampai dina akarna. Ai sarena tibra pisan bangun nikmat. Kitu deui Mama Sutara. Harita teh ngan saya we dina akar kiara. Kulemna tibra teh jiga-jiga sare dina akar. Atuh si Radia teh ngahuleng mikiran kajadian anu kaalaman ayeuna. Pikiran si Radia jadi tepuguh sakapeung sieun sakapeung wani, sakapeung hayang ceri sakapeung bet hayang seuri. Lila kulila mah goledag si Radia teh ngagoler gigireun si Incang. Tapi keukeut teu bisa peureum teu bisa sare. Manehna nyileuk we. Mun toleh rara teret kencang ngatuhu. Sok sieun aya orai atawa bayombong anu nyampeurkeun. Mangsa nyerelekan ti karasa. Tulila antarana brai kaayaan alam rada caang. Malahan matulid susu ku sora manuk-manuk menikeun karame di sarada. Nu pangtarik namah manuk saeran nu disada teu jauh tiara. Horeng si mana horeng alam harita teh geus wanci subuh. Da eta we balebat oge geus tembong ti belah wetan. Malahan mah pajar atuh geus sibar. Keur kitu ngong aya hayam leuweung nu kongkorong. Ditema deui ku sora-sora manuk anu rupa-rupa. Nya sanggeus kitu mah kulisik si Radia teh usik julung nangtu ngalaunan pok ngomong semubunga. Alhamdulillah geus subuh ayeuna mah yeuh. Aing teh bebas cenah siksaan kasieun. Jigana ari geus subuh mah jorig oge baralik. Piraku rek ngaheureuikeun wae ka aing. Tapi hanya ka aing teu wani kaluar ti dieu. Bisi di luar disampakeun ku maung atawa orai. Cilaka deui wae meureun aing. Dina kaayaan kieu mah aing teh rada wanian sabab sanajan poek oge bakal beurang. Beda deui jeung pas sore sanajan cahaya layun ngumpul oge teu yagunanna sababakan yang hareupan peuting. Waas aing yeuh. Make jeung ngalaman hees di hanapeun kiara sagarupa. Tapi mata keran
Nah ari Mama Sutara berkat tibra-tibra teuring kulemna. Nah teu naon kitu yang jadi teh tangka Kiara. Duh, mata kaget tuh si Encang deui. Bet saruana nyata yo kapatutna sia. Hees menikeun pambok bangun nikmat. Cek si Radia bari jeung ngareret anu duaan. Jikana teh Mama Sutara jeung si Encang mah ngeunah-ngeunah we sare. Teu manggih ka sieun jeung teu kungsi patepungin jeung sangsara kasangsaraan. Sabab tibra sare teh bekelila keayaan alam beuki caang. Akhirna barasa sinar mata poe anu beureum kana teh maloncor tina sela-sela tatangkalan. Sorak manuk beuki recet. Nyeh si Radia seri serangan. Jung nantung ngalaunan ngagorowok tarik pisan. Maksudna mah deuk ngageuingkeun anu duaan. Ari sora nurutan hayam. Cek si Radia harita nurutan sora hayam kongkorong. Bari jeung neuteut ka Mama Sutara jeung si Encang anu sarare keneh. Sanggeus kitu puguh we si Encang jeung Mama Sutara meniting gurubug greuwasin sabab sora hayam tarik pisan gigireun. Sasat ngagorowok satarikna teh atuh si Radia harita. Da ongko bari jeung ngabudakeun ka keheuna urus sapeuting diganggu bae ku rasa kasieun. Koreja Mama Sutara hudang, malahan mah meh bareng jeung si Encang, duanana cudag cileung culang cileung jiga bangsat. Terus atuh gigisi, ret ka kenca ret ka katuhu, duanana ting polohok bakat ku kaget. Jika nama rarasaanana asa dina alam pangimpian meureun. Sabab katempoanana jadi beda, gep si Encang ngegel curug sorangan. Gurubug bari pok harita. Aro jadah teh nyari oe ka bina-bina. Nyata-nyata aing teh teu ngimpi, tapi nah aing bet aya di hanapeun tangkal kai. Cek si Encang bari jeung rara teret deui. Jika nama ngarasa kaget, dumeh nu tadina imah teh ngadadak jadi akar kai meuni pajejet. Nampok itu atuh si Radia meuni nyakakak siri. Jiga nu bungah we nempo batur bengong teh. Nganaonna si Encang, ari mane eling kawan teu. Sia mangadon ngahakanan curug, nah geus lapar pisan si lain. Cek si Radia bari jeung pipingkelan bakat ku ngarasa bunga. Tapi sameme si Encang ngajawab pok Mama Sutara ngomong kalawan tenang. Geus barudak. Ulah diributan kitu ulah bungah teuing euy. Jeung deui ulah ruas teuing deui. Coba dariuk di dieu ye. Sing deukeut jeung Mama, urang ngomong anu bener jeung salse. Saur Mama Sutara. Bari ngagupayan ka si Radia ret ka si Encang. Atuh jep duanana teu aya anu ngomong deui. Terus tin koloyong ngadeukeutan Mama Sutara. Gek dariuk kalawan salse. Dina hate si Radia jeung hate si Encang timbul ku rupa-rupa pananya. Nah arek ngaon Mama guru teh kitu di antarana. Tapi henteu ari dikedalkeun mah. Ari Mama Sutara anjeunna oge lain teu ngarasa kaget. Pedah ninggal kaayaan sakitu teh. Tapi bubuhan hiji sepuh anu pinuh ku ilmu jembar ku pangabisa. Dina nyang hareupan sagala rupa hal teh tara rusuh. Tara getas harupateun jeung tara wakan nembongkeun kaheran jeung kakagetna. Sanggeus tiluan darariuk kalawan tenang pok Mama Sutara numitian ngomong. Adia, ama rek tumanya ka si lain, ari tadina naon si lain teh gogorowokan jiga nu teu hideng. Nahas soak atawa naon si lain? Ki jawab kalawan jujur kayaknya. Ama hayang nyaho nu sabenerna.
Abdi romos lepat nang nimugi mama ulah bendu. Margi kieu anu salaresna abdi teh kepisan-pisan ari soak atana pitu hidung mah. Malihan masa balikna Naon? abdi teh hidang pisan margi pang ngagorowok teh maksana mah sae nyatana bade ngagugahkeun ka saira mama supados engal tanghi da pugu perantosian. Atuh saja binati kitu mama abdi teh ngaraos jengkel sareng pusing numawi ngahajawe ngagorowok satakar tanaga supados kapusing abdi tiasa cager dupi hasilna mah alhamdulillah saparantosna abdi ngagorowok niru-niru surah hayam disebut kongkorongok nya abdi teh jengkel teuing sareng teu pusing teuing tah kitu sarasna mah mama mugi we mama ulah janten bendu. Cek si Radia ngomongna kitu bari jeung neuteub ka guruna. Atuh pok Mama Sutara harita. Kaharti lamun kitu mah sia. Tapi naon sababna maneh bet ngerasa pusing jeung jengkel. Jeung deui naon sababna silai ngagorowok nurutan sora hayam. Nah geus lieur atawa geus hayang jadi hayam silain. Sok kurupa-rupa bae kalakuan teh silain mah. Saur Mama Sutara bari panuna melong ka si Radia. Nu ditanya kalah nyarengeh seuri semun era. Lain eta seuri dolo. Tapi naha ka maneh Radia ieu. Kula teh nanya ka ilaing sok geura jawab pananya nu bener. Kunaon si lain teh nu sabenerna? Jawab. Punten abdi teh mama sanes teu merhatoskeun kana patarosan ti sera mama. Nanging bet ngaraos isin ku sorangan mama. Naon sababna maka era? Margi abdi teh rumaos lepat kalah ngagorowok nurutan hayam jago. Adi anu dimaksud mah mama supados teu kagok abdi teh mama kitu. Cek si Radia bari jeung nyengir. Aya teu kagok kumaha ari si lain. Kusok tarapugu maneh mah aing ngomong teh kieu maksud teh mama. Abdi teh sawewengi teu bisa monok. Malihan mah nya dugikeun kaina pisan abdi mah henteu monok sakerjep-kerjep acan. Tak kumargi kitu mama dina mangsana berai siang teh abdi hoyong ngageuingkeun ka encang sareng ka salira mama. Nanging abdi teu wantun magi rada bingung bade ditoel da moal nyaring bade deui digeuingkeun da teu wantun abdi teh nya abdi teh menak akal mama da kailhaman ku hayam cangeh gar hayam leuweung nu kongkorongok lajeng abdi teh mama nurutan hayam kongkorongok nya alhamdulillah hasilna matak nu gemakeun mama sincang madugikeun ka ngagurubu rupina matina awahing kureuwas jeung kaget atuh mamanya kitu keneh mending ngoreja tigarek lunca. Hapunten mama meni bangun nasiah seuri teh tetela belawang maneh mah sia dia. Kacida pisan sia teh ka amat teh disarwakeun jeung ka jalma torek deuleu. Tapi teu naon, sakit oge maneh mah hidang daek ngageuingkeun ka mama. Da cacak lamun teu digeuingkeun mah tangtu urang teh sarea bakal sare salilana di hanapeun tang kaki hara mudu sok ieu rembetna. Paranden ne kitu amat teh panasaran naon sababna maneh sapuputing teh dek hees Radia. Ci jawab si anu bener. Margi sieun mama. Margi sieun mama da seueur anu di sarada seueur anu nyingsieunan seueur anu ngaleketek sedang rupi-rupi we mama. Pokona mah sieun we abdi teh teu urat nyanggemkeunana mama. Aya kakituna tah maneh Radia. Kasieun ilaing aya alasanana sia Radia. Lantaran pantes dina kaayaan kieu mah. Masing arek sieun oge, tapi keun bae ulah sok jadi buah pikiran urang anggap hiji pangalaman anu kacida hadena. Ama oge ngarti kana naon rupa nu geus kajadian. Urang teh geus katipu ku makhluk anu demit. Parandene kitu hada teu ngaganggu ka urang. Malahan mah geuning nulungan sarta nguntungkeun ka urang.
Jadi urang teh pantas lamun ngucap syukur kanu maha kawasa anu geus tulungan ka urang tiluan. Sok sanajaan ku jalan anu teu kahonta ku akal. Yuk ayeuna mah urang ini teh. Tuh mata poe geus luhur. Yuk. Saur Mama Sutara beri jengjung anjeunna nangtung. Tapi pok si Radia ngomong bangun asa-asa. Keke punten mama arek naon deui ilaing teh dia sumun punten mugi ulah rusuh teuing mama bi aya keneh kapanasaran abdi teh sejatu maros ka mama nya naon si laing dia mane mah kuloba pisan lelewah hirup teh euy sok buru-buru atuh gerak ngomong urang ieu geus barang eta mama urang teh bade ka mana ayeuna nah bade teras milari jang bandara teh ha? Cek si Radia semu asa-asa ngomong sakitu ge. Sabab anu rek ditanyakeun mah sebenarnya lain hal eta. Tapi keukeuh hayang nyaho kana perkara anu penting tadi kejadian. Ari Mama Sutara pok tu ngajawab pananya anak si Radia. Radia apan urang teh geus aya pituduh. Yen poe ieu urang teh kudu indit ka belah kaler semon. Sarata kudu ngadeukeutan ka hiji lembur supaya bisa tepung jeung anu diteangan ku urang. Tah, kulantaran kitu Radia. Tantu urang teh kudu kadinya sabab dituduh kudu diturut. Oh, parasnya mama. Nanging nah pituduh anu wengi teh kinten-kintenna pilaraseun atanapi henteu. Lagi adi masa rada selempang mama. Bongan anu masihan pituduh teh nganggo amu siluman. Ngaku nya dibawa ka imah ari kanyataanana Waktu cukup mangsanya kapan. Cag para pamirsa, ye carita urang tunda heula. Kumaha atuh lajengganana. Insyaallah enjing dina mangsa tur acara nu sarua Mang Dedi baris neruskeun ieu carita dina bagian anu ka-62. Teh hilap Mang Dedi ngahaturkeun nuhun kumaha rupi perhatosanana, wilujeng kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.